jadi asati Allah mulang kana teh ieu leungeun di mana rek dipake neungeul batur antaran tina ambak coba ieu leungeun tong tulus neungeul batur teh kembalilah kepada jalan Allah tong tulus genti ku welas asih itulah kembali kepada jalan Allah jadi salamet teu salamet eta deuleu di mana rek benci ka batur tong tulus genti ku welas asih ku Rahman Rahim teh iya ya Pak aku gitu teh mah yuk urang saksian nepi ka pelebah mana tak urang teh engke teh bakal neneangan budak angon hirup teh kunaon diteteangan batak naon lamun urang jadi budak angon kudu urang oge iya ya Pak engke gejang bakal datang deuleu anu disebut Satria Piningit Satria Piningit lain Satria Baja Hitam lain bakal datang Satria Piningit naon hartina teteh ai Satria teh nyaeta anu wani korban toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara ai di jero Satria teh hiji jujur dua sepi ing pamrih rame ing gawe katilu teu borangan teh naon sieunan tah nu matak si lain di mana engke ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan teh sieunan sieun ku jurig lain sieun ku lentah lain sieun ku genderuwo lain sieun ku cucunguk lain sieun teu kagaji lain sieun teu dahar nu di imah tah eta jadi sieun teh sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba mobil sieun teu lega tanah sieun teu loba duit tina loba kasieun kaituna bakal tega ngahalakeun kana rupacara kana sagarupa cara duit negara duit rakyat bakal dileg-leg deuleu ujang kade sing hati-hati bahaya deuleu sugan teh urang ngadengekeun Pak aya nu keprok ka abdi ngeprokan tapi tara nanggap. Siapa? Gitu Pak. Eta nu ngeprokan teh deuleu Pak Haji Ade keur ngapungkeun Japati. Bisa jadi. Pak Ade ini bisa ngadalang deui nya Pak Haji. Alhamdulillah geus damang deui. Nya. Tak kitu jak. Hayu urang lalajuan. Sae Pak. Maneh warga Lokapala. Sumuhun kulan abdi teh warga baru. Subang. Lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna daek serah bongkokan ka Alengka. Moal. Serah bongkokan ka Gusti Prabu Dasamuka. Moal. Narek ka saha maneh serah bongkokan teu aya deui kuring seren sumeren teh ka Gusti nu kagungan kuring, Gusti nu kagungan di dinya jeung di dieu. Teu ngarti euy di bawah kai jama aing teh. Eta mah kudu nanyakeun heula ka Agim. Ka Geger Kalong. Tadi ge aya ngan palsu teh mah Agimna. Muni jiga pisan, ai jiga mah pan lain jauh kanya.
Ai maneh mirip-mirip kanu tadi nu jiga Agim. Ai uing mah Autom di Cibogo. Da kumaha komentar maneh dina waktu ayeuna? Kieu ai ceuk sim kuring mah. Urang diplomasi we dina zaman kiwari mah. Damai. Ulah lalawora dina lebah dieu ieu. Didinya neungeul kuring. Heeh. Ta innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain aya nu maot wungkul. Nah, sing inget sabab innalillahi alif lamna didinya alif lam li jinsi. Ai tuduna teh kana gawe. Buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran ge kitu sanajan saayat tepikeun lain tepikeun kana ceuli batur wungkul tapi tepikeun kana amal sabab ceuk pangeran oge anu bakal katarima mah amal nu bakal nepi mah heuh jadi aya nu maot wungkul mah sapertina urang teh aya we pasaran digotong di jalan ceuk dewek teh meureun innalillahi wa inna ilaihi rajiun padahal pasaran mah dek diomean da geus bobo atawa pasaran teh dek dijual ku si Dani nah hiji ka si Dani sabab kandang domba ge dijual karena naon-naon jadi kumaha atuh migawe na teteh kana gawe tepikeun jadi asa ti Allah mulang ka Allah tah kitu horda sakanyaho aing mah asa ti Allah mulang ka rancakole si belegug nu mata kudu diajar agama ge kitu sia ulah poek teuing hirup teh linglung di dunya linglung di akhirat oge deuleu ulah poek deh kudu kasaha uing atuh nanyakeun bag-bagan agama ka Kang Osid atawa ka Kang Tardi nah kudu ka Kang Osid sabab kamari Kang Osid nyieun upacara sakral di Gunung Padang jadi asa ti Allah mulang kana teh ieu leungeun di mana rek dipake neungeul batur antaran tina ambak coba ieu leungeun tong tulus neungeul batur teh kembalilah kepada jalan Allah tong tulus genti ku welas asih itulah kembali kepada jalan Allah jadi salamet teu salamet eta deuleu di mana rek benci ka batur tong tulus genti ku welas asih ku Rahman Rahim teh apaan meureun urang teh unggal salat teh meureun sok ngucapkeun ihdinas siratal mustaqim lain heeh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng heeh ku Allah geus dilelempeng tu Quran ieu disebutna nah sia bet mengkol wae atuh noyo de begu tuh anu noyo teh begu hese ngaliuk tuh ya di mana atuh masjid lamun aduh coba teuing naon masjid naon Al Barokah atawa Al Falah dek neangan masjid nu can angeus naon dek diomehan uing hayek ibadah eta mah kumaha we ku masih lain kitu ari ongkos ka Mekah ayeuna sabaraha maneh teh rek init ka Mekah lain dek milu jajab nu rek ka Mekah aduh ampun bejakeun sia Kakang Haji Syarif koing Dana Raja
sia teh. Waduh. Fuck.